Maksud pinangki gagal Iya kulo What happened? Ke diuk heula lanan. Hah? Diuk heula. Oke. Teman-teman datang semua. Teman-teman. Aya teh wakeun euy piranan jelema tiluan. Pira tiluan atuh kan sakaremel mah. Aya naon ke diuk. Gerakan naon? Kesumenep ka Sumedang, ka Parung ka ujung daya. Semangat urang berjuang. Wanita korban jiwa. Pak Asal. Aya naon? Kelanan diuk. Lain jual cium, kuas banciu. Rasa ibu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah.
lain haleluya waalaikumsalam Pan gitu biar ge belegung. salah Kaciri lain agama Islam nanti. inna dina indalohil Islam agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam. Mantap teh malah. Nyaho aing ge Islam. Islam. Lain agama Shinto. Islam. Nyaho aing oge Islam. Biasa di Lampung benar teh. Nya. Nyaho Islam aing maneh di sarwana. Kalaka di Kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaho sehingga can aya dina jalur kaislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. Bolot tidak budak teman. Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibarat oge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasi Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Nyaho ka Masjidil Aqsa belegung. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh. Maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati. Sian bodoh mah belegung. Ka Sidratul Muntaha. Nyaho lain muntaber muntaha. Anjing. Kudu didagor si eta mah. Ulah ngaheureukeun agama. Sia nu budeg. Bolot. Bolot. Nah, ieu maneh. Komo deui pan ayeuna mah baka urang teh nyaeta mapag siap sasi Ramadan. Nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah teh aduh anjing. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngarti teu maneh? Nyaho tatakun lain tak apa saja. Diuk sia diuk geus dia ngaloh jeung aing. Diuk maneh diuk di dieu entong loba omong. Diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati. Aduh. Susah ngomong jeung nu budak mah sudah. Teu paeh bapak aing mah henteu. Naon panyawatna? Coba nepi ka keukeuh kitu. Bapak urang malah jadi haji. Aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji. Muntaber. Kabeh bener leuwih. Bejaan ai kai kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu.
nyaho aing oge siapa lain ku tai ku jamu batu Nabawa nyamung atuh kita apa? Nabawa nyamung atuh diajak ngobrol ge. pek maneh ngarobrol aing geus teu nyamung percuma teu didenge nyaritakeun agama ge Esa di lalempeng nuhun bisa kararumpul maneh euy nuhun dina raraga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambung teh lain kumaha kadengena eta. boten nyambung goblok eta teh di langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim heuh nyaho aing oge his nah lain Sarman Ibrahim mun hayang ngajejek aing eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon ayat tewakeun perintah dunungan urang nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala ngarti sampean mangga siap sabaraha jalmi aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu dilengsekeun bantuan sateka polah dunungan urang siap burok tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok teh lain kana ojek kana burok heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu nya kantos tepang oge di langit kahiji teh kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam nyaho his Nabi Adam lain Adam geus keun bae tong didenge tak kitu wayahna siap aya pada lumapah para rugu dakwah teh ongkoh dek memperingati Isra Mi'raj tapi ngadon kalalabur geuning mustamina ai maneh dek ka mana bade nabeuh nah teu uninga abdi teh jadi dalang ajen mana si kawan ini sawios abdi lah bade ngiring nemak lah naon ngiring nemak boga panahna boga gaduh mana ieu sih di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein di Baghdad ieu pusaka Baghdad teh senjata kimia pemusnah massal eta di Afrika
Iraha maneh menang nu kitu kamari waktu ningal Piala Dunia di Afrika. Nyimpang heula ka Irak. Belah manaeun Irak teh belah manaeun India. Nya di Bogor ka kidul. Nya keluar ti Cakung. Nyingkah sia buru-buru. Dawala. Naon? Healing. Bisi kasabat. Bisi kasabat ti korot eta akang bodoh lepas pisan. Awas senjata dewek masuk murang maring. Sok kamu pugu. Darah tinggi senjata aing mah. Sok kamu pugu senjata akang mah kade. Tembak aing lah. Haling duala. Haling duala. Siapa? Naon? Ri akang. Ongkoh nyumput. Ekaeun. Tuh nya tukangan kai. Ai irungna nolol. Da banyak. Lah eta irung ulah ditolongkeun ka sabot. Nah, pan kuring mah di tukang. Oh, nah itu naon nya. Modar siapa? Hush. Hush. Hebatnya tembakan abdi. Naku saha keunana ku abdi. Tingali heula panahna. Panahna tingali heula. Sidik-sidik panah dunungan jeung nu akang beda. Udah jauh dudungan malemes. Nya nu agan geuning ieu mah. Eta mah sering diamong kan dudungan nu akang. Hor anu dewe ka mana nya euy? Kaget deh ka euy. Moal babas ka Jakarta kan geuning. Kabinti kang baca dia. Tas senjata. Lain naon eta Aden. Hare-hare we nu boga na mana? Sana pendangkeun Aden. Sakitu deukeut kali wah. Dekat cuek nu boga na. Iya geuning gede. Alah. Loh. Lain maneh teh dialungkeun jadi teh rag-rag di walungan. Oh jadi rag-rag di kali. Heeh. Dina tumpukan jarami. Kali angke. Ameh babarinya lambarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas. Asli ide. Nama saya? Heeh. Manya. Kuring teh minang pan dina koran, dina TV teh apa karupa kieu? Kekelanan.
Oh si Sule alah si Prikitiu woi tiak ya cek aing oge deh kumaha ya anjing pakai maco goblok sia itu kolina ya meni lingas di dia sia tadi dia tah di dinya anjing itu oko pasrah tapi ngejar hey muni ngagolosor lila kanan coai di bobodo mah henteu nyingga tapi kemana bieu weh goblok aya naon gelo bujur aing di kitu we terus ya Gelo entong makajeng nyekek sia eungap, entong nyekek sia kurang ajar. Wah. iku manen ai gara-gara Bapak saya di mananya ngumpetnya? nyumput mereka. Oh. Nyumput ke. Hei. Waktu bau. Sugan teh mau ada datang deui euy. Salamet nya ka dieu aya dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia. Ulu. Ayo usik Eta kakana. Wah, baru kana beunang meureun. Wah. Kita bawa begitu. Gelo ngabinti heuh. Ngabinti heuh. Iya, modar sa. Anjing. Eta gerakan nahawan eta. Hebat dulu. Weta. Besar. Iya. Oh, siap. Aya eta akan tentara. Nyanyi tukang silat ya jelema. Iya tah. Iya. Woi. Woi. Dari kakak. Woi. Kayak eta dipunak. Ingat dong dibawa ulin gitu ah. Oh serius. Oh iya. Hari sugan jeung lain ahli silat. Musik atuh. Gelo. Tah ya kon. Iya. 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 Mereka boboan. What? Lain tadi balik kesempatan gua. Antep, men. What?
Ajeng nyambang si Sinawan. kanyut aing dipencet. Iya. Ngerasa bergalus pasti net. Gelo ieu leutik-leutik ieu mah. Usik nama. Musiknya lain lumayan semua. Aduh. Tadi ya siapa? Gelo amun saya. Akang rek nahau. Rek nahau nompat. Anjir, meni gede dulu. Lain akang gareuleuh lah atuh. Besar amat. Harungkeun kayaknya tak ka sungai. Aya nu ngece. Alah. Ya anu bapak dewek eueuh. Oh teu aya Kang. Di dieu tadinya nyumputna teh. Alah, nah ka mana tuh akang dicari Bu silaka euy. La naon kali sia? dicari uang itu di orang sangka juga nemu. Aya nu la. Lapor dina got eueuh. Di kali-kali eueuh. Sugan euy dina angkot eueuh. Angkotna ge da loba atuh. Kumaha geus ieu bapak aing heuleuh. Atawa milu ka rombongan sajen. Ada tara. Urang teangan. Piraku urang teu nyaah. Tapi da tara nih. Anu jadi bapak heuh. Da bari urang nyimpang heula euy. Ka mana? Kayaknya ka Jati Makmur. Da ka Jati Makmur we ka dieu. Nyaeta kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih. Bekasi. Nah aya naon dinya? Ieu istilah ieu. Kula warga besar Kasultanan Madura dina raraga Mieling atawa Milangkala ulang tahun Bapak Raden Ayon Suharis Restuningrat RA. Gitu, hayu atuh urang ngadirgahayukeun. Rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh. Yayasan Amalillah ongko anu ka-12 malah nyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dina ngeunaan religiusna nyaeta nyambut sumpingna bulan Ramadan. Bulan suci. Eta teh Bapak Restuningrat teh heueuh. Heuh atuh urang kainya we hayu ah. Yayasan Amalillah Pusat teh. Koordinasi wilayah. Departemen Pengawas Kenangan Pusat. Departemen Perwakilan Pusat. Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura. Salaku Ketua Pelaksana Acara Kang Dodi Darsono rerencanganana urang kayaknya sekalian minta ongkos rek minta dolar lin lain dewek rek minta itu rek mere kuring mah rek minta jam tangan apa ngeus teh aben we lain keur panayagan engke panayagana panggung engke hayu atuh moal macet gitu. Heuh kan bae urang saseleke we. Saseleke we kadinya. Bari neangan bapak, sok atuh kanya urang kaulan heula sagedeung. Ieu. Hah?
Cugening ti Yayasan Amalillah Pusat nya permintaan lagu dari bendahara umum ieu mah BPP Yayasan heuh Bapak RPRI ieu mah Bapak RPRI Sunarto Suranto mawar bodas nya itu mawar bodas anu kitu teh geuning Bapak jalan satapak ngajug-jug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dordar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeuncuy nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugana nu kolot teu nyusul nah jadi hirup teh dunungan masih waspada sangkan manghitung lahir sehat batin larang si kamu yang sangsara lahir sehat batin larang si kamu yang sangsara Dinang mudang cita-cita sebab menuju jalan murni gogodana gonta ganti gogodana gonta ganti Purwakarta kira-kira terarido mana atuh sia teh tong maksakeun teuing maneh tuh kajadi jadi penyakit atuh make jeung terarido segala
mawar bodas mah dangdutkeun gara sok. Nyata gitu. Bari jeung dewek teh dikenangan. Era aing ku Bapak Hajat. Nepi ka dijieun masalah teh sia teh. Naon masalahna? Urusan ieu ge can angeus geus nyieun deui. Mun teu kau peureuh. Teu kau peureuh. Sing dang sia teh geus karolot atuh. Da rumah asa ya geus kolot atuh. Sing boga ka era deui. Kaera gede. Bapak Ayon Suaris Restu Ningrat teh ieu teh lain waragan saeutik kikieuan teh. Oh nyanya atuh akang. Lain biaya. Canyaon ka dewek. Prioritaskeun ku si lain. Gede teh kanyaahna ka urang-urang sadaya teh. Agung ka seniman teh teh. Ka seniman boh ka masyarakat. Masyarakat. Burokan teh bakti sosial teh agung. Sok dalam mau dibagikeun mah duitna ieu teh paling oge 10.000 ewang. Moal api mah ieu nya iki manangap wayang pan kabagi sadaya pangdanguna jeung paningalina. Biasa hiburan urang dieu. Bisa hiburan pan. Saeutik gedena ngeunah seuri sakedeung teh lumayan umur teh 5 menit namahna teh. Namahanana teh teh. Heeh. Nu mata garepek seuri we sapoe teh eureun-eureun. Heeh. Lumayan 4 tahun namahan umur teh awet muda teh. Heeh. Banyak ketawa mah awet muda. Awet muda ongkoh kan. Tingalikeun Bapak Ayon Suharis Restu Ningrat awet muda teh. Menikah kasep gitu. Padahal yuswana mah teh tos 18 tahun. 18 tahun mah budak. Heeh. Karena bagi cantik. Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor. Sumuhun. Paji Enang Raina. Paji Endang tuluy itu Bapak Tata Sugiri. Belaan. Belaan cul nepi ka barang kiri mongko. Lengkeng mah. Rengkeng mah. Udud mah. Leuteunana. Canyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teh. Urang Bekasi. Kepala terminal ongko Eta teh. di Cikarang. Cantik Paris. Can Pak Aris, bos pabrik kerupuk. Kerupuk. Paris Anta Prima. Semua. Keluarga Jatiluhur, Jati Asih. Can Bapak Kusnandar. Can Bapak Kusnandar. Can Pak Aso. Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu cikeneh ti Cina. Oh di Beijing. Di Beijing. Ayeuna dek ka Itali. Waduh. Marukana urang wano Cisurat teh. Eta teh. Heeh. Pek pikir ku si lagi anu nonton. Heuh ieu teh dulur-dulur urang wungkul dulu anu ngadon arusaha di dieu. Di dieu akang urang Kuningan. Seueur ti Kuningan ti Garut ti mana-mana. Di dieu. Doakeun ku urang cing leuwih mararaju. Ya Sing amin. gerde milik. Amin. Marwan di Sukabumi ieu tah. Can di Sukabumi. Pamarwan. Hayang Atin. Heeh. Raya. Numatakkeun lebah dia sok prioritas genda urang mah pagawean dengan ukur kieu. Naon da insinyur lain, urang mah doktoranas lain, Pemborong lain. pemborong lain. Tua ti kieu we ngagulak-gilak si cepot. Nya. Bisa belang-belangan. Tapi lumayan. Lumayan belang-belangan bawa akang teh. Heeh, bisa keluar negeri Jerman, Belanda, Inggris, Prancis, Amerika. Keliling Eropa bisa. Ai tamat mah euy dina sagala rupa ilmu Kumaha? jadi duit. Oh gitu benar kan. Heeh, can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal. Formal. Matak teh mati ke kahareup mah dalang teh insinyur, doktoraneus, Sarjana hukum. sarjana. Sabab naon? Sabab ieu anu dising hareupan teh audien teh beda jeung baheula. Benten. Ulah nyalahkeun lamun wayang dalang teu payu, lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongton anu naek. Anu ngaronyat. Heeh. Nu ningkat bener. Dalang tinggalin wawasanana kurang. Urang teu bisa Nya. teu bisa ngigelan zaman. Apan ai urang mah kesenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi. Oh, ngigelan zaman. Ngigelan zaman kumaha we carana? Heeh. Oh, Dek ada tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik. jeung lampu. Da baheula mah ngawayang teh zaman baheula mah ku obor. Obore mah juru panggung. Ku ngajuru panggung ngabebeula.
Sinen dalang balik nabo teh liang irungna teh harideung we. Heeh. Ngarepe keur mah geleder yang irungna teh. Nya Benar kan? tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik. Listrik sosistem. Ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh Thomas Alva Edison. Oh, Thomas Alva Edison-nya. Urang Amerika baheula mimitina nyieun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Oh, Tuh, agama nama biologi Islam. apa arti sebuah nama tanpa karya? Betul, tanpa karya tidak ada faedah. Matak eueuh gawe mah disebutna ge ceuk urang Sunda mah kedul. Kedua, ku uleun. Ceuk agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah. Lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang. Eta teh Marukana meureun patung meunang jelema ditunda di imah padahal patung teh hayang dielus-elus. hayang dibersihan. Cicing ya pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki ai digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipek-prek teh. Ai pangabutuh gede. Ai pangabutuh gede. Ai digawe mung. Da moal daekeun datang rezeki teh kanu kitu mah. Benar. Benar. Dina datangna ge diirit meureun. Nya Letik benar kan? heeh ceuk aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya? Tanpa karya tidak ada gunanya. Ceuk kiai mah cenah engke di kuburan teh bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab batur mah geus loba nu ngajawab. Ngajawaban leungeun kumaha? Jawaban leungeun teh tingali itu hote jalan aspal jalan tol nah eta teh meunang nu buntung. Oh benar. Meunang kokot teh. Jawaban Batur mah geus ngajararawab aya gunana. Jawaban leungeun nepi ka Heeh. Benar. Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana. Keur ka jelema deui benar. Heeh sok. Nah rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang. Rek dagang, rek nyupir, Rek dagang, rek nyupir, rek ngabeca, rek naon nu penting mah ngahasilkeun. hasilkeun Sabab di dunya mah butuhna harta. harta, Keur manyangkeun umur, keur nyakolakeun budak, keur nyakolakeun budak, keur ngadidik budak. keur ngadidik jeung sajabana terus digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluykeun. Teu hasil isuk pageto. Cenah eta teu hasil wae, wajar biasa teh mah. Tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa. Sampai berhasil luar biasa. Betul. Nya, Benar kan? Sampai berhasil. nu matak nya lobah dieu kudu ngalagu hirup mah. Nah urang tengah lagu gitu. Tapangna loba pemerintah, oknum-oknum pejabat loba di demo teh. Naon Kang? Kulantaran teu ngalagu teh. Teu ngalegena dina ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek ieu apan gamang, saron, bonang, kendang, rebab beda-beda. Beda-beda. Tapi di mana-mana geus ngalagu, geus ditabeuh jadi lagu. Ngeunah kadengena ngalegena moal anu ngademo. Cing contohan Mode ieu gambang pantina kai teh gambang teh. kai jeung panjang kaos kereta api. Gara sok lagukeun gambang. Tuh, hirup sasoranganan moal ngeunah. Pangeunah. Jadi tunjang. Barengan ku saron dua antara saron kahiji kadua. Tuluy gener. Bonang jeung rincik. Jenglong. Rebab. Kendang. Sinen.
wek niga lamun tayang kenangan cing napa persatuan alamat abut-abutan kokonakeun persatuan perlu kokoh jeung kukuhan Hup. dalam mun teu ditipu kitu mah moal dikenangan aing Aing Berlin. Urang ketipu ku si Akang. heeh tak kitu politik teh euy Mun lemes. Lain lemes kitu. da ngahaja mah aing tadi ngiga moal dikenangan pan aing kitu mah pan aing tulus ngigalna dikenangan Lain kepancing, Rin. heeh gitu tah moal aing nu ngademo ceuk nu nongton geunah bapak hajat ngeunaheun Udah ngalah gena. coba lamun Sharon gerepek nakolna kemana karep bari jeung larasna pelok nu hiji salendro Ije Mataram. ituna kabeh teu puguh he nakolna teh geus sok Oi. tah dina ngajalankeun roda pemerintahan teh beda ti nu bieu teu puguh dengekeunana teu puguh tuturkeunana lieur ka aingna ge loba janji teu puguh Areng-heng teh bener. arengheng Pak Jejet ku dedelean teh bener. teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang make jeung arangah erenge ngajak seuri jeung bager di sanajan duit saeutik oge Bagus. nah ai geus jadi pamimpin geus gek dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun gerepek pikir ku sia naonan kitu pada Bener kan? nya Alus mimiti. harus mimiti Alus disetar goreng di finish. tah komo ayeuna bulan Agustus apa eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas tina belenggu Belenggu penjajah. baheula mah dina nyokot kemerdekaan negara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso beunang ku penjajah tuluy dibui jelegur merdeka tak anu dibui teh kaluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah baheula mah dibui heula ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui nah naonan gara sok pikir Baheula mah tina berjuang heula. tidak berjuang heula sagala rupa oge Apa pahit ketirna. gitu eleh keneh ku paningrat ye duh nyaah ka urang Bakti sosialna ageung. bakti sosialna gede nya Kanu alit teh. gitu cekeng oge mudah-mudahan panjang yuswana Amin. Amin. tambih-tambih deui rezekina Amin. geuning ieu ai daek dikocorkeun merejekina ka urang heuh teu beda we ti balong Beda balong kumari Akang. balong saat laukna kok kocopokan